Pak, Naon? karasa lah. Oh, ieu nu ngabengkel lagi. Nah, atuh dang kegesugan we aya dagoan sing leukeun usaha mah adatna. Keraya aya keur eueuh. Heeh, tuh kewe sok we ku bapak nanya, mandi heula. Jung atuh rek mandi ulah hilang ka dia deui. Heeh. Nah sia atuh kos jalan we Faisal. Kan itu jalan kayak pamali. Halo, Pak. Hehe, deusan gawe kana jendela jalan kos panto. Jing ieu. Ai keur teu boga duit mending eueuh nu ngajak ulin-ulin acan. Nu nyampur ka ieu mah eueuh. Gadekeun wae gitu ieu. Todoyok. Tarima moal nya. Mun teu digadekeun butuh. Digadekeun nyaah. Atas di mana si Oding? Aing tes di handapan. Aing perlu ya. Tulungan, Bang. Perlu naon atuh sia mending kos serius pisan. Serius ya, Bang. Serius ku naon sia? Aing keur loba ieu, Bang. Loba masalah. Masalah naon kayak kabeh ge boga masalah mah. Teu masalah duit ieu mah. Di bahasa aing kebatas ya nginjem duit ka aing nya kok. Moal ayeuna mah moal nginjem. Aing geus naon? Aing ek nitip motor, pangarawatkeun motor aing, Bang. Nah dititipkeun ka aing ari sia rek kunaon leumpang. Ih, maksud teh kieu, Bang. Aing nitip motor ka abangnya. Abang nitip duit ka aing. Kitu. Beungeut sia gade. Heueuh samodel kitu. Lajeng naon aing ngagade rang-rang balong. Nah nyebutkeun rang-rang balong ieu. Motor salus-alus. Heueuh jeung naon aing maksudna jeung naon Atuh jang sayang hurang-hurang atuh. Buru ya aing tulungan atuh. teu butuh aing motor kaheureuh-heureuhna jeung naon aing motor kieu. Deng. Heueuh nama aing abang motor mah loba. Ngan ieu mah tulungan aing please ieu mah. Nah sia jeung naon atuh Oding? Bujangan budak ngora sia meureun ciga nu butuh pisan. Pan heueuh keur butuh pisan aing ieu mah. Ieu ngagadekeun ge bari jeung please ieu mah. Please banget. Heueuh jeung naon aing nanya heula. Heueuh jadi kieu Bang, aing teh dibere awewe ku babaturan. Nyebutna teh parawan cenah. Padahal mah geus bogeun salaki. Ya atuh ngaheureun pamajikan batur bab. Pan heueuh aing teu apal da cek babaturan aingna. Parawan keneh cenah. Tuh nyatanya tuh kayak eta dulu. Tuluy kumaha? Heuh ayeuna teh menta ieu salakina menta duit gope. Sia segala pisannya. Kumaha aya digadekeun ka aing jadi? Heueuh lain ieu mah dirawat. Bener eta teh sia teh ngomong teh. Nah teu bener kumaha ira aing ngabohong. Dulu opal lima. Teh sia cek aing mentong pararagus teuing. Oh pantau apal. Nya. Heeh. Pangarawatkeun ya aduh. Wah, terburu kieu. Ih, lain motor buruk pangarawatkeun. Sia tidak ada ngaheureun goblok salaki. Ada menteu karunya mah aing. Rek payung motor kieu 500. Keur mau usaha ti iseun. Duit eueuh hade geus sarori. Maaf aing leumpang nepi ka dieu anjing deh. Ojek nu ngalewat nu wau. Ya Allah, setik deui. Aduh ya, di motor tuh aya motor mah. Ya lu jangan mana deh ya motor si Oding ya. Pak. Sare udah tisun kieu mah. Ning sare. Pakai poe motor si Oding diinjem segede.
karunya kesarek euy. Dorong heula hareup. Hai anjing. Mantap. Balap anjing. Molor kan. Bagainya atuh sia. Siga punya. Baba siganya aing molor-molor. Teh. Balap bagong elo. Pak, kayaknya naon? Si jam gelo aing berhes geura ada digombreng teu geus temen di ruas. Nama tar si Oding kemana ya? Si Oding. Geupan si Oding nunda motor ka bapak ngagadekeun 500.000. Apa lah? Aduh, nah kemana ya kudu gelo deh gitu. Aya tapi nu bengkel. Tuh, pan mapatulis syarat tadi ge. Kagudageun ku si Jama gejul kok nyuk teh. Nah kemana motor si Oding yuk? Apa? Nah kemana motor? Oding. Ah, si goblok moal si Soroding deui gitu. Si kunyuk kelakat teu aktif. Ngalaga di motor naon atuh? Si Oding cenah ngomong teh cenah ngaeureun awewe aya ternyata awewe teh pamajikan batur manehna di denda 500.000. Bapak teh karunya teh boga duit ya. Ai motorna ka mana kan? Nyawa tadi mah di dieu pan. Para rubuh bisa tuh. Ka mana nya si goblok teh? Alhamdulillah beres masalah moal aing moal percaya di kababaturan anjing ngajongklokeun goblok. Hampura ku aing dipake tadi siana eueuh tuh da. Nah ieu Tuh tadi ku aing dipake keur di bengkel wadoyok nasares ya. Oh, kakak cicing dieu. Ku aing dipake we. Tuh geus lah aing nanggeus ieu. Geus make geus nepi aing. Bisa dipake mah gue aing bae lempang geus deket ieu. Nuhun ya. Nuhun. masalah geus datang deui wae anjing kareget cager masalah hiji ieu geus datang deui wae picungureun goblok. Mau waras mah kudu diankeurkeun anjing. Gebah hujan deui goblok. Nama pain kamana tuh mandi terilan langsung belang. Cicing mah aing ngomong lah. Cicing. Pe balap agong. Pe balap cungur pakai balap lah. Cicing. Cicing. Umurnya udah mau bener kuan hiteng lah. Unuk molor
Faisal motor gua Faisal. Wah pak. Pasti ku si goblok tadi nu ngarewas aing teh. Motor. Motor aing kamanakeun kae tadi. Bagong. Bagong motor aing tadi kamanakeun sia. Balang. Ya kan bener bapak kamanakeun motor aing si aing teh. Balang. Pak. Nah ikuti ku si ieu. Tadi nu ngagudakeun bapak ge ngarewas aing ditakol ku eta keur hees. Mereka main tadi mana sih punya ku aing dijabro dia. Power Ranger. Baik Power Ranger ku aing cek aing dia. Kalau aing disebutnya ke mana sih punya ku aing ge dijabro dia. Anjeun tuh. Motor aing sebutin ke mana? Motor, di kemana ke motor? Pebalap Agong ah. Pebalap. Power Ranger. Baik Power Ranger, motor ke mana keun cek aing teh kunyuk nu aing. Pebalap Power Ranger. Nah, wah jam berapa kalian gara? Bener cek aing teh, kunyuk motor aing kemana ke siapa? Ya, kita sorry. Ya nya goblok teh, aing harus geus nuduh kana gelo sia teh kunyuk teh. Si Ajo bang. Si Ajo kumaha bawa aya bener geus tiga deket cepet teh sia. Teu nyaho ku si Ajo bang. Urang ka desa teh nganterkeun motor. Tadi ek minjem cenah. Bang doina keur sare. Kayak sia gitu lah. Wah, anas aing geus pebalap. Bukan disangka no aing meureunna. Pebalap goblok. Oh sia. Pura-pura klonter aing coba teh kumane. Oh, Ranger. Oh, Ranger. Gas, atuh gas. Sia nasa aing duduk kasih konten. Si Ajo aing tadi teh anggeus beberes eta nya. Anu mayar eta teh. Pak karunya tuh, konten di tenggelan. Oh, mantap. Mun aya nanaon ulah dapon tuduh wae geura. Sia dari ngaliurkeun make teh. Si Ajo lain Bawa sia gitu. aing karek ge anggeus beres aing teh masalah hiji datang di ieu. Balik ke lain bang. Sia. Aduh, terburuknya. Balong lebok tak.